Gratis menangna, sederhana masakna, mewah rasana, pokona mah matak nambah nasi terus. Tadi pagi teh pan dipasihan genjer ku abah nasihana bade dipasakeun tapi kin heula abdina bade nyaetan heula cucian. Da nyaeta ieu teh cuacana menentos seudem ning tuh bari jeung ieu teh siang keneh padahal mah. Tapi ieu cucian teh moal langsung ditilepan bade dijaetan we hungkul terus disimpen di dinya dina kursi kin we heula nilepanana mah ngadaguan emut. Dijaetan teh ulah hariwang teuing da ai ceudeuh mah urang teh sok melang ning nek barang gawe teh sok sieun breg we hujan. Samemeh lanjut masak ieu abdi bade pamer heula tadi teh pan abdi meser paketan mangkok tah ieu teh 4 picis mangkok 4 picis piring 1 paket nana teh. Bahanna tina PP5 tos food grade teu bau pokona mah tah ieu teh tiasa meser 1 warna tiasa oge warnana warna-warni jiga abdi cantiknya warnana teh cantik-cantik pokona mah. Tah ieu mangkokna lebarna 15 cm ieu teh kanggo wadah seblak kanggo wadah indomie cantik pisan kanggo sayur oge. Anu ieu piringna lebarna 20 cm sami deui bahanna ge PP5. Nganggo piring kieu mah jongjon pamimasihan murang kali emam teh janten teh sieun murag teh sieun peupeus sareng ieu teh hargana murah awet deui malahan mah mahal keneh eusina daripada piringna oge. Tiasa pisannya anu hoyong samaan mah tinggal cek we di keranjang koneng samemeh hargana kaburu naik. Lanjut we abdi bade ngarenes bumbuna ieu teh tos aya sambal tarasian anu tadi enjing bade sakantenan we ku abdi teh dihijikeun. Tah ieu si genjerna tos dilebetkeun kana cai panas dugikeun ka layu entos layu mah tinggal langsung we dicuci deui. Da biasana kitu abdi mah pami masak genjer teh lamun teu dicuci deui masuk peuheur karasanana teh. Bumbu uleukna tos lebet kana minyak panas tah lanjut we mah tinggal dikusrang kasreng terus lebetkeun we si genjernana teh. Ari bumbu nama teu kudu disebutkeun nya da pamiasa ge tos arapal meureunnan ieu mah kos kieu we ala-ala abdi. Pami kanggo seasoning nama ku abdi ditambihan gula sareng kaldu ditambihan we uyah sakedik. Diaduk-aduk deui dugikeun ka meresap bumbuna ning tuh teu lami oge ujug-ujug asak we. Tah dilebetkeun teh kana mangkok sebelah kesukaan abdi anu beureum ieu terus anu ieu mah nu alit kanggo abdi dan nyaeta pan ari abdi masak kedik oge cukup pami nu ageng mah kanggo si mama sareng si bapa. Alhamdulillah masakan sederhana abdi entos beres tapi kanggo rasana mah nikmat pisan.